Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku yang seiman dan seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu jeung amal, mulia keneh ilmu tibatan amal. Moal mungkin jalma boga amal lamun teu boga ilmu. Di mana jalma boga amal pasti ditungtungan eta jalma boga ilmuna. Di mana jalma boga ilmuna pasti boga amal, boga ganjaran, boga pahala. Makana ilmu jeung amal mulia keneh ilmu tibatan amal. Makana Nabi Sulaiman alaihi salam ditaros ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Sulaiman, anjeun naha hoyong jadi raja, hoyong jadi pemimpin, atanapi hoyong gaduh ilmu. Eta Nabi Sulaiman ditaros ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naha hayang jadi raja, naha hayang beunghar, naha hoyong gaduh ilmu. Waralan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya Allah, abdi hoyong gaduh ilmu. Naon maksudna anjeun ngawalar hoyong gaduh ilmu? Lamun abdi janten raja teu gaduh ilmu, maka seorang raja bakal kabobodo ku rakyat. Lamun abdi jalma anu beunghar, heug abdi teu boga ilmu, mangka abdi bakal katipu ku rakyat. Tapi lamun abdi ngagaduhan ilmu, bisa jadi raja, oge bisa jadi jalma beunghar. Dasarna ku gaduh ilmu. Jalma-jalma anu gaduh ilmu, al-mulki, raja. Komo geus puguh masantrenna di mana santrina sabaraha ratus, sabaraha ribu. Eta jalma ngagaduhan ilmu disebut ulama. Ulama anu pinuh ku amal jeung ilmuna. Ulah ngajarauhan ulama, ulah ngagoreng-gorengkeun ulama. Kusabab aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saha jalmana anu jauh jeung ulama, saha jalmana anu goreng ka ulama, al awalu anu kahiji, eta jalma bakal dicabut kaberkahanana tina rizkina, tina usahana, tina kasabna. Jalma-jalma anu jauh jeung ulama, anu ngogoreng ka ulama, anu pinuh ku amal jeung ilmuna, ngapaurkeun eta jalma bakal dicabut usahana, dicabut barokahna tina rizkina. Wasani jeung ari anu kaduana, jalma-jalma anu ngajauhan ulama, anu pinuh ku amal jeung ilmuna, jalma-jalma anu ngagoreng ka ulama, maka Allah bakal nurunkeun pamimpin anu dolim. Lamun urang geus dipimpin ku pimpinan anu dolim, mangka bakal ruksak sakabeh rakyatna. Naudzubillah. Wasalisu jeung ari anu katiluna, pikeun jalma-jalma anu sok ngajauhan para ulama, anu sok ngagogoreng ka para alimul ulama, wayahna eta jalma di mana maot moal mawa iman jeung Islam. Di mana maot eta jalma moal mawa iman jeung Islam. Dasarna eta jalma jauh jeung ulama. Dasarna eta jalma sok ngagogoreng ka ulama anu pinuh ku amal jeung ilmuna. Ari ulama teh al ulama warasatul anbiya. Ari ulama teh pewaris para nabi. Sagoreng-gorengna ulama, canak anu saena, tinggalkeun anu awona. Di mana aya anu sae, canak ku urang. Di mana anu aya nu awon, mangka urang jempe.
daripada urang kawalat, daripada urang ayeuna kawalat dosa mending keneh jempe saeuna mah. Sakabeh manusia pasti terluput salah jeung hilap. Al insanu mal khata wanisan. Pasti nu ngaranna manusia mah terluput tina salah jeung hilap. Salah wae lain setan, bener wae lain malaikat. Makana kanggo urang sadayana boh nincak ka indung bapa, boh nincak ka ulama, ieu anu dua moal bisa dipisahkeun. Indung bapa hade goreng tetep indung bapa. Da indung bapa teh raja. Indung bapa teh wali yang tidak tertulis. Ayeuna nincak ka ulama anu pinuh ku amal jeung elmuna. Namina oge manusia, manusia teu luput tina salah jeung hilap. Lamun bisa mah ningali sakabeh manusia, ningali sakabeh jalma teh, ningali ieu urang teh. Tingali mah kahadeanana ulah osok kagorenganana. Lamun urang ningali kana kagorenganana, goreng saeutik oge digede-gede. Goreng saeutik oge digede-gede lamun ningali kagorenganana. Tingali mah kahadeanana. Bisi urang dosa, bisi urang kawalat. Nu ngaranna ngajauhan ulama, nu ngaranna ngagogoreng para alimul ulama anu pinuh ku amal jeung ilmuna. Saudaraku, sahabatku yang seiman dan seagama, urang sadayana masih keneh ditutup aib ku Gusti Allah. Coba lamun dibongkar aib urang, boa urang nu leuwih kotor, boa urang anu leuwih balangsak, boa urang anu leuwih najis, boa urang anu leuwih kotor, leuwih lamokot ku dosa. Makana tisim kuring lamun ningali jalma saha wae mun tiasa mah kasayanana tibatan kaawonanana. Ari kaawonan mah saeutik oge diageung-ageung. Kaawonan mah ari kasayan biasana mah sanajan kahadean sagede gunung, hare-hare we manusia. Mudah-mudahan aya manfaatna aya barokahna kanggo urang sadayana anu sok selalu ngadangukeunana. Salam tisim kuring. Pondok Pengobatan Barokah Fatihah memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.